Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana. Dina daget ieu kelompok 8T baris midangkeun video tutorial kumaha praktekan dina ngagunakeun aplikasi Widgermi sarta kumaha larapna dina pangajaran basa Sunda materi kampung adat kelas 8. Saacan kana video tutorialna, urang kudu wanu heula kana naon ari Widgermi teh. Widgermi mangrupa layanan web gratis anu bisa dipake pikeun ngajieun lembar kerja multimedia anu interaktif. Dina ieu website, guru bisa nyieun lembar kerja interaktif saluyu jeung kreativitasna. Guru oge bisa nambahkeun gambar, audio, video, sarta bisa ningali langsung tanggapan siswana. Lian ti eta, Widgermi gampang diakses boh guru atawa siswa. Sarta bisa diakses ngaliwatan HP atau komputer di mana wae iraha wae teu kawateusana. Dina pangajaran kampung adat teh miboga kompetensi dasar sarta tujuan pangajaran. Lengkah anu kahiji anu kudu dilakukeun teh nyaeta nyieun akun Widgermi anu bisa diakses dina laman http://widger.me. Sanggeus muncul tampilan seperti kieu, pilih klik Join Now tuluy pilih Teacher. Dina nyieun akun Widgermi ieu bisa ngagunakeun email atawa langsung ngagunakeun Google account supaya leuwih gampang. Contoh saupama sign up ngagunakeun email teh saperti kieu. Isi alamat email nu rek didaftarkeun sarta jieun kata sandina. Tuluy klik sign up. Sanggeus kitu bakal muncul tampilan kieu. Asupkeun ngaran jeung pilih lokasi Indonesia, tuluy klik down. Sanggeus kitu bakal muncul tampilan awal seperti kieu. Pikeun milih proyek anyar, klik create worksheet seperti dina ieu video. Dina fitur create ieu loba rupa-rupa desain tema anu bisa dipilih luyu jeung anu dipikahayang. Pikeun ngajudulan, klik your title here. Format tulisanna bisa dirubah jenis font, warna, ukuran, jeung sajabana. Pilih saluyu jeung kabutuhan. Di handapna aya add activities nu mangrupa pilihan format soal. Rupa-rupa pilihan anu bisa dipake, pilih saluyu jeung anu dibutuhkeun. Salah sahiji contoh anu rek dipake dina materi kampung adat ieu nyaeta open question. Klik logo open question, tuluy bakal aya tampilan seperti kieu. Isian soal jeung parentah dina kolom nu disadiakeun saperti dina ieu video. Format tulisanna bisa diatur-atur salieu jeung kabutuhanna. Salian disadiakeun kolom tinulis dina ieu fitur open question, aya oge fitur pikeun mere instruksi ku sora. Carana nyaeta klik logo rekam saperti kieu, tuluy rekam instruksina. Di bagian handapna aya pilihan format jawaban anu sabaris, 4 baris, sarta 8 baris. Pilih salieu jeung anu dibutuhkeunna. Lamun sakirana beres, tuluy pencet down, bakal muncul tampilan seperti kieu. Salian tinuliskeun jawaban, siswa oge bisa ngisian jawaban ku cara ngarekam sora. Ieu fitur teh salieu jeung kompetensi dasar kampung adat. Nyaeta siswa ngadeskripsikeun kampung adat boh sacara lisan atawa tulisan. Lamun dek nambahan deui soal atawa parentah, pilih deui add activity. Dina ieu video jang materi kampung adat dipilih fitur video. Ieu fitur ngan bisa ngaksupkeun video anu geus aya dina YouTube hungkul. Salin link materi anu aya dina YouTube, tuluy copy dina kolom ieu. Sanggeus kitu eusian titel jeung instruksina saperti tadi. Ulah poho klik down. Seupama dek nambahan soal atawa tugas, pilih deui add question seperti tadi. Contoh dina materi kampung adat seperti kieu. Klik preview pikeun ningali tampilan worksheetna anu geus dijieun tadi. Saupama geus dirasa bener, teu aya anu salah, klik save pikeun nyimpen worksheetna.
Pikeun ngabagikeun worksheetna ka murid, klik assign. Di dieu aya dua pilihan, aya by class jeung via link. Anu by class ieu mangrupa fitur premium atawa berbayar. Kusabab urang makena akun anu gratis, pilih nu via link saperti dina ieu video. Klik create segment, ulah poho ganti heula judulna. Tuluy klik lambang link saperti di video ieu pikeun ngakopi. Linkna geus bisa dipake sarta worksheetna geus bisa diisian ku siswa. Pikeun ningali hasil siswa, klik worksheet anu tadi geus dijieun. Tuluy klik akses, di dinya bakal muncul hasil jawaban siswa. Tah, sapertos kitu tutorial jeung nerapna Wijrmi dina materi pangajaran kampung adat kelas 8. Mugia ieu video teh aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Mung sakitu anu kapihatur di kelompok 8, hapunten bila aya kalepatan. Seja amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.